Kisah teh memang kisah nyata anu pernah kealaman ku simkuring jeung nu jadi babaturan simkuring. Pas basa harita simkuring digawe di salah sahiji restoran nu aya di daerah Banjar. Nya kasebut nama eta restoran teh memang restoran Bonapi, restoran gede, sok malah karyawan nu jauh oge dibere mes di eta tempat pagawean kuring teh. Tapi setacana kuring bakal ngenalkeun diri nya ari ngaran sim kuring teh nu kata lama oga. Kuring asli orang Ciamis. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu bener-bener menyeramkan di tempat pagawean kuring nyaeta di salah sahiji restoran nya nu kasebut restoran Princess nu ayana deh perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Kieu nu awal caritana. Hiji wanci anu bestari kayaan harita kuring memang anyar lulus sakola, malah kuring keur di imah. Barang geus kitu kuring kadatangan kudu jadi babaturan nya ai manehanana mah geus digawe nate di restoran. Kumaha mana rek digawe teh? Ya ai urang sih salagi ayeuna geus lulus kan, urang geus lulus bingung dengan pagawean ka mana nya ai kira-kira aya peluang jeung gawe mah nya urang mending milu we. Oh, namun misalnya sila inget milu, ayo. Kitu gawe di mana? Di restoran urang mah gawe teh. Ya lumayan we atuh. Da susah ngontrak, coba mesnya dibere di situ. Oh, oke lah. Iraha orang kira-kira mangkat ka ditu. Oh itu, isuk bisa. Tapi benar eta teh keur ngabutuhkeun restoran teh. Nah, memang kebenaran ayeuna teh keur ngabutuhkeun nu gawe. Tapi nah maneh atuh kalah balik ka lembur. Pan urang mah ngambil cuti, urang geus saminggu di lembur da isuk mah bagian mangkat deui urang. Oh, nya lamun sakira-kirana bener kebutuhan mah urang milu we. Oh, tapi peda aja kudu jujur. Yang deui kudu sing betah ulah yang kakar datang geus yang balik deui. Ya, mudah-mudahan we atuh kitu urang betah. Kitu obrolan simkuring jeung menjadi babaturan di imah simkuring ngeunaan pagawean. Barang geus kitu teu karasa waktu geus ganti poe nya atuh nu antuk nama kuring ge di Ciamis angkat nyata ngajugjug restoran pikeun kuring gawe. Kebenaran harita kuring mangkat tina motor kulantaran babaturan kuring mah desok bawa motor kayanan. Barang kuring keur beberes di imah malah geus nyiapkeun sagalana nu jadi babaturan simkuring ge pak kuruduk datang nya dimaksud nyamper simkuring. Barang geus kitu atuh simkuring ge tuluy we pamitan kanu jadi kolot bawa simkuring teh digawe di restoran. Ayo atuh. Keheula atuh di sepatu heula coy. Kumaha ieu maneh? Oh goet. Berang yeuh. Pabeberang kuring mangkatna di Ciamis nyata ka restoran. Kalinya mana kudu betah di situ lah ulah kakar datang geus ngajak balik. Ya moal atuh urang ge pasti bakal betah tuh. Penting mah kan gaji yang duit yang diulah ngontrak. Oh pok nama masalah nu kitu mah beres lah barang dahar oge. Urang ge jeung nu ngeunah wae barang dahar sabuat di restoran. Paingan maneh gendut atuh. Ya wae tuh Ai maneh teh di restoran kumaha meuli? Nah, urang mah kapan namun sisa tamu teh. Sok aya anu mode jama beunghar mah pan sabeula mulak laukna teh. Nah, ditulikeun ku urang.
Anjing. Atau kita mau mana kukurutan. Ya kedua itu dulu penting mah. Da jama beungan mah dah na oge ku sendo katuran kuleun ieu mah nya. Oh, lah. Sepanjang jalan kuring ngobrol ngalir ngidul jeung jadi babaturan. Jatuh di perjalanan anak atau singkuring gitu we angsel eta ke tempat restoran bikin kuring gawe barang geus gitu atau singkuring gitu we ngadatangan pimpinan eta restoran ya alhamdulillah kuring langsung dititah gawe poe harita keneh oge. Kebenaran eta restoran teh tutup nanti tapi ke jam 11 peuting nya atuh kuring itu we digawe lantaran kuring jalma anyar nya kuring ge gawe di dinya teh ngan sakur sagawe-gawe kumaha dititahna kudu geus lila garawe di dinya. Sarengsena kuring manggihan eta pimpinan restoran atau kuring ge tuluy we dijajabkeun nya dimaksud diantir ka mes. Kebeneran harita mesem kuring teh belah juru malah kuring ge dihijikeun jeung jadi babaturan sim kuring teh. Oh, iya mesnya. Mana sakamar yang urang? Aing, Sep. Ohun. Lain itu teh orang mana wae euy. Jika lain orang Sunda hungkul. Ya pokoknya di mana-mana ini gawe pan aya orang Jawa. Aya orang jauh pokoknya mah aya, tapi kan cicingna di dia we anggar di mes. Oh. Kumaha mana tadi? Titah kumaha wae? Henteu orang titah diajar mawaan nampan. Tapi dah asa kedeung kepan eta meureun praktek kungkul gawe ge. Waduh dah eta mah pira personalia mah denungan mah maksudna eta mah yang apa kinerja maneh maksudna serius jeung teu ngetes maneh eta teh. Ai gawe nu sabenerna mah isuk. Meureun nya, tapi nya keun bae lah. Hitung-hitung percobaan weh. Ya aduh. Sep, tapi ieu teh sakitu legana ieu emes. Parinu kabeh. Pinu atuh da karyawan ge di dieu urang leuwih meureun aya 20 jelema. Oh banyak. Atuh mah nih. Kapanan sidik menjadi pelayan ge diharap yang sabaraha hiji. Di mana bagian naon? Urang mau seksi pembersihan atuh gegeroh urang mah. Paingan maneh sok hayu bae barang dahar nu ngeunah horeng mana seksi pembersihan ya. Ya aduh. Kitu obrolan simkuring di jero mes jeung menjadi babaturan simkuring. Hari pertama kuring gak digawe, kebenaran kuring asup sip isuk-isuk. Kulantaran eta di restoran teh dengan aya 2 sip. Nya sip isuk-isuk jeung sip sore. Barang geus kitu atuh simkuring ge digawe. Nya sagawe-gawe di dinya kulantaran kuring mah da anyar. Singkat cerita atuh tina pagawean kuringnya geus rengse kulantaran harita geus purit malah geus mulai ganti sip. Kabeneran kuring rengse digawe teh jam 5 sore nya atuh barang geus kitu kuring tuluy weh bebersih nu dimaksud kak mes arek ngalirenkeun tina kacape ka sampah
si Asep mah geus aya di jero mes. Hah, Kunaon mana sigan ulah ripuh kitu ka karek gawe mimiti ai maneh. ripu euy tamuna loba teuing. Urang bucak inci ka ditu ka dieu mawahan nampan. Umbahan nampan geura dilapan heula. Urang mah heula mah kitu keur mimiti mah. Mantek urang mah mending kira ke jero we. Aya hakaneun ongko loba. Euy urang hayang barang yang mana gawe namun bisa mah nya. Wah, itu tahap pertama mah moal bisa. Kudu diharap heula digawena. Oh gitu. Ya atuh, jeung mana geus mandi mah jeung. Mumpung kerawang caina lamun teu mah da kamar mandinan aya duang ge rebutan maneh. Batulah. Kuring mandi. Lantaran harita geus nyedak kana maghrib. Barang geus kitu atuh sim kuring ge sareng sana mandi, turun we ku goleran di jero mes. Kuring teu wani kaluar ti mes kulantaran kuring teu apal eta daerah kumaha. Teu karasa waktu ge beuki heula beuki peuting, malah kayanana harita restoran ge geus tutup. Barang geus kitu atuh nyeunah kuring bet lilir tina sare. Aduh, nyeri beuteung deui. Yang ngising deh segala we ieu. Harita kayanana memang geus jam 1 peuting. Kabeneran kuring harita ngadak-adak bet mules murilik beuteung kuring. Nya kulantaran kuring teu wani pikeun ka kamar mandi atuh nu antukna mah kuring ngaudangkeun jadi babaturan sem kuring. Nya eta si Asep. Sep. Udang Sep. Sep. Naon atuh? Penting kieu mana naon? Nyeri beuteung urang hayang ngising antar ka caina. Eta cai piragi kadinya ai maneh sieun kumaha? Henteu sieun mah era hungkul. Wah, musieun we maneh mah meureun kitu ge. Ante sakedeung. Nya kulantaran kuring maksa kanu jadi babaturan pikeun nganter kuring ka kamar mandi atuh nu antukna mah baturan sim kuring ge daek. Memang kayanana harita di kamar kuring ke kamar mandi teh lumayan rada jauh. Kuring lempang jeung nu jadi babaturan parejeung ngarasakeun hawa tiris. Jeung di suasana meuni cempling kayanana. Sep, nah ai suasana geus peuting kieu mah bet asa pikasieun tempat teh. Sieun naon ai maneh kabaran ieu teh sidik. Di restoran pira ku kudu sieun eta lampu cararang. Atuh kumaha da ai sieun mah. Manehna guanya hareupeun kamar mandi ulah kamar mana? Aduh, maneh mah aya wae geus tengah peuting kieu aya ngising maneh mah. Atuh mulas urang. Sok atuh. Barang geus kitu atuh sungkuring asup ke kamar mandi. Kasampak di kamar mandi teh lampuna nyana bet pareuh. Soreng lampuna teh memang kayanana pareuh. Pegat listrikna. Atuh kuring beki sieun we keur mata dina ge sieun sim kuring. Cep, nah lampuna teh ade dihurungkeun. Eta mah lampuna geus pegat. Ting kunaon geus sabaraha puluh kali eta lampu diganti. Pegat deui. Aing mah. Ya, kulantaran kuring geus karasa mules ka cina, teu nu antukna kuring angger we ngrasake. Kade mana depan di dinya? Oh, sobat, kuwatan waliat ting. Kuring bari jeung culang cileung kayanana kulantaran mopoe. Barang geus kitu, sobat kuring keur ngalamun nyanaha kuring bet kaleuwaskeun. Bet dina juru pantau teh bet aya nu nangtung ngeblegedeuk. Kayanana teh make pakaian bodas segala bodas. Tapi barang ku kuring ditemput di handap tepi ka luhur eta sosok teh bet mirupakeun sosok pocong bari jeung kayanana teh banget tapi nu ku kapas atuh kuring nempo
mana kita mah tuluy pak auk di jero kamar mandi. Aduh tolong pocong. Kuring gak jadi caparan-paran tapi kasih asap gini jadi babaturan simpuring nyampelkeun ka simpuring malah kuring tuluy luncat eta teh WC nya ada maksud kuring rek keluar barang kuring keluar atau kuring patuduk yang menjadi batu kuring aduh aya naon aya maneh asap aya pocong ya aya pocong gimana eta tadi orang di jero kamar mandi ngejanteng orang keur ngelamun juga ayah susu pocong mah wah itu mendetembuan maneh malah diraku atuh ya pocong kurang selama di ditu panggian mah gitu barang kuring kedebat cungcang menjadi bau jeung nuju babaturan nyana eta si sosok pocong teh bet ngebelegedag pas deket orang duaan barang geus kitu atuh simpuring jeung si asa teh pak au kayana aduh itu belah dina kuring aya pocong ayo tolong kuring lompat bari jeung kuring kaayaan can ombe-ombe acan kuring salumpat lampet di gageun eta pertempatan tolong udah gua aja dah gua aduh tolong aduh pocong ampun kuat asep kuat tolong kuring lompat kaayana tapi nyana eta si sosok pocong teh bet budak-budak bari jeung kaayaan ngeunang ngalayang atuh nu antukna mah kuring jeung nu jadi babaturan pingsan kaayana teu inget deui di bumi alam. Barang kuring sadar tina pingsan kaayaanana harita kuring geus di radium malah ku satpam sagala nya kuring duaan dicaritakeun ku satpam bahwa memang namun tengah penting ulah wani-wani keluar kamar kusabab memang daerah dinya teh masih keneh angker jeung deui anu tempat dijadikeun mes ku kuring teh si horeng asal lama tadi teh kuburan dipake tempat mes teh barang geus kitu atuh kuringnya jadi nyaho bahwa restoran eta teh tadina kurut makam. Ngaran kuring anu katelah nyata Beno aya asli sungnya kuring teh di Majalengka tapi aya nama sing kuring di Bandung kulantaran nu jadi kolot yang nu jadi uwa mayang pasea aya masalah keluarga atuhnya nu antuk nama kuring ge umur 5 tahun teh pindah nyata ke Bandung kebenaran aya Bandung nate sing kuring teh daerah nate daerah soreang tapi kuring tak apa aya masalah paseana jadi kolot yang jadi uwa teh kulantaran kuring bareto kaya anana leutik keneh malah anu dampak nama tapi kaya nage tarapisan komunikasi jeung jadi uwa ngan kuring inget bahwa kuring teh masih keneh boga dulurnya eta uwa nu di Majalengka hiji mangsa kuring teh boga pikiran hayang ulin ka imah nu jadi uwa barang geus boga pikiran hayang ulin kanu jadi imah uwa atau kuring ge ngarencana poe minggu teh pikeun ka ditu kalmur uwa kuring nya eta nu aya di Majalengka nya anu tepat nama kota Majalengka desa Sidamukti hiji wanci anu bestari kuring ge ngajakan babaturan nyata anu arana teh si Ipuy ya aya nu ngaran Ipuy teh eta teh babaturan sakola kuring
Berhubung manehanana ge sarua jiga kuring sakola dah henteu keur usum pandemi mah nya nu antuk nama ku kuring ge disamper bikin diajakan nganter kuring ka Majalengka nyaeta ka Sidamukti. Poe Minggu kuring mangkatna jam 8 kuring mulai nyamper ka si Ipuy. Kulantaran poe Minggu mangkatna atuh nu antuk nama kuring ge mangkatna teh teu make mobil kendaraan umum ieu nya kuring ge makena motor. Masalahna bisi teu kapanggih alamatna kan hade tu nyatanya ai cek pikir kuring teh. Jam 8 tepatna kuring ge buru-buru ti imah teh ngahirupan motor malah dipanasan heula. Aduh, geus beurang euy. Alah, si Ipuy mah dah hayangna diteang wae. Awas ya Ipuy, lamun ke diteang can hudang-hudang. Cek pikir kuring lantaran kuring teh nu dimaksud ek neang jadi babaturan nyaeta si Ipuy. Singkat carita atuh nu antuk nama kuring ge tuluy we angkat nya nu dimaksud ek nyamper heula babaturan nyaeta si Ipuy teh. Delila kuring di perjalanan atuh kuring ge tepi kaya masih Ipuy kasampa si Ipuy ge geus aya di hareupeun imahna malah mah manehna ge geus siap-siap pikeun ngadaguan kuring. Ben, Beno, datang oge maneh sugan moal nyamper urang geus nungguan teh tadi. Atuh nyamper lah manya henteu mah pan maneh mah sultan kudu wae disamper. Iya tuh kajin Ben, da urang kumaha tuh motor. Eta maneh kumaha? Geus siap kieu? Nah, siap atuh tadi ge urang Siap. Eta maneh moal duit? Mawa pedanan 20.000 bogana 20.000. Alah maneh mah 20.000 bogana ieu teh jauh coy. Majalengka Jauh urang ge apal tapi da kumaha atuh ku indung urang diberenan sakieu malah mah da indung urang ayeuna da Kang Tutut ge can payu. Kumaha deui atuh tapi da urang hayang milu. Kajeun sakitu ge tenang weh urang nu moal duit loba mah da. Nah justru eta urang teh resepna babaturan jeung maneh teh. Resep kumaha da mah ngumang bae ka urang. Geus atuh yeuh lah cong mangkat. Heuh atuh Bebejah lah mah ka indung maneh. da geus apaleun mangkat benam. Nya tuluy nama kuring ge mangkat jeung nu jadi babaturan nyata nu dimaksud arek ka desa Sidamukti kota Majalengka. Loba nu karandapan ku sim kuring pikeun ngajugjug eta kota Majalengka teh kulantaran jarak Bandung ke Majalengka teh jauh aya kurang lebih 5 jam lah. Aduh, ieu meuni jauh kieu euy. Cenah-cenah ieu bujur mah geus pegel sududan. Ya heueuh atuh ai maneh ngaranna gena motor. Aduh, asa nongtot bool. Kenaon nongtot pool? Oh, asa nongtot bool. Kade atuh ai maneh teh bisi kala bijil jeung bukurna. Wantu ieu mah rasa nungkul. Sapanjang jalan kuring ngobrol jeung jadi babaturan. Ya nu antuk nama kuring ge tepi ka eta kota Majalengka. Kurang leuwih kuring tepina ka dinya teh jam 4 purit. Kulantaran kuring loba eueureuna. Ben, ieu kota Majalengka teh. Heueuh, Ai lembur uang manehna belah mana? kayak gedeng di aya tuku urang ge inget malah aya tulisanana desa Sidamukti. Oh, Barang kuring geus tepi Majalengka nya atuh desa Sidamukti ge kapanggih ku kuring kulantaran kuring nempo tugu. Iya yeuh tah tuguna. oh iya, namanya bet inget. Atuh inget lah da orang bareto keur ninggalkeun ieu desa teh keur pindah ka Bandung teh umur 6 tahun. Jadi orang geus boga pemikiran. Oh gitu Ben, kade mana poho eta ka uang maneh imahna di mana? Ingat mau mungkin robah.
Yang geus atuh asup be ka ditu tuh ke jero jalan. Aduh, jalan aja batu hungkul Ben. Heueuh nya, nah bet eueuh perubahan euy tiba heula kieu we angger. Ieu mah jero jeung desa teu maju ai kieu mah. Coba gigirna ieu Kebon Jati hungkul Ben. Heueuh, pareto mah da di dieu teh daun sampeu, kebun sampeu. Ai jadi Kebon Jati ayeuna nya. Waduh dong lila Ben mana pan ninggalkeun ieu tempat geus lila kan. Ya heueuh sih. Ya atuh nu antuk nama kuring ge asup ka eta jero desa, nya disebut Desa Sidamukti. Loba anu karanapan ku sim kuring, malah ayeuna mah desa eta teh jadi robahna ge drastis. Kulantaran gigir yang gigirna teh loba Kebon Jati. Ben, nah bet jauh kene gitu teh tepi-tepi. Teuing orangnya inget-inget poho euy. Sapanjang jalan eta Kebon Jati atuh kuring ge sabari ngobrol atuh jeung jadi babaturan si ibu ieu teh nya anu dimaksud ngeunaan eta tempat nah bet jadi beda barang panungtungan eta jalan katempo ku sim kuring aya lembur nya eta teh salah deui anu disebut lembur Sidamukti. Puy ipuy tuh tempo ka maneh tempo Naon? itu lembur urang tuh itu. Oh itu? Heeh. Nah bet gitu euy. Jara rempling. Teuing urang ge teh nyaho. Jam sabaraha ayeuna? Geus jam 6 Ben. Oh, jauh oge nya di jalan raya ka lembur. Oh Ben, namun bet jauh kieu jaba geus jalan rarumpil lah urang keur menongtot pool. Tuh kajeun, nu penting mah kan maneh modal. Itu ai modal mah tapi kan urang nyeri ieu wujud. Nah, sabar we ke geudeung di tepi kae mah urang, tapi urang ge inget-inget nu mana imahna nya. Teuing urang teu apa maneh nu dulurna nyaotan teu. Barang kuring keur lungak-longok dina motor sabari nempokayan eta lembur. Tapi karasana teh kuring bet aya nu beda. Eta di lembur teh bet eueuh jelema bikin urang nanyakeun. Ben, lembur jempling-jempling teuing siga eueuh penghunian Ben. Piraku nyir. Tumpo be kumaneh unggal imah itu asana karumuh tempatna barala. Tapi pan urang ieu ge masalah ieu da ieu Desa Sidamukti mah. Oh kitu. Da kulantaran orang inget imah urang teh nu make keramik beureum dingdingna teh di hareupna. Tah ninggil tuh. Boy, Nuhun. tuh imah urang tuh. Nya teli lagi kuring tapi nyata ka imah urang nu kasebut Kasim. Oh iya. Ieu imah urang. Tapi nobat meni bara laki wah nu nyapuan gitu. Euing nya bet para laki euy. Waktu ge nunjukkeun geus beki peuting. Kulantaran jarak di jalan raya pikeun ka Desa Sidamukti teh kana aya 2 jamna. Aduh Ben, coba lampuna teu harurung ieu baku mah geus peuting kieu geus maju ka poek ya. Aneh. Jaguruan sok. Kumaneh aya wa maneh. Wah. Punten. Wah Kasim. Gak usah saha Ben. Nya mangkana geus peuting kieu. Aduh, kumaha atuh ieu? Jahil kan ka tukang. Nya atuh nu antuk nama kuring ge malipir ka eta imah lantaran kuring gegerwan bet teu aya nu nembalan ti jero imah. Barijeng kaayaanana teh poek malah teu aya pencahayaan sama sekali. Nya nu antuk nama kuringnya ngahulang kalah ge dirinya teh. Aduh, kamana sih? Wah, mati lampu gitu jaba ieu meuni kabeh betah harurung listrik. Ben, jika nama mati lampu euy.
lamun ungu tapi ai kabel listrik mah aya ngajalalur beda ieu listrikna nah tepat harurung. Ya justru eta teuing meureun jiga nama mati lampu ieu teh. Atuh terus uang maneh ka mana? Teuing barang kuring keur ngaharuleng dua anjing di babaturan atunya naha bet ngadak-ngadak hujan ge turun. Kulantaran memang tadi nage kayaanana teh langit geus mulai mendung. Halah hujan deui. Jabak poek si wa eueuh deui kumaha ieu atuh. Waduh mending kira balik di Ben, balik di Bayu ke jalan raya Ben. Naon balik deui geus puguh jauh maneh mah. Atuh daripada dede orang sieun Ben. Kajero we lah, kajero imah nam daripada orang kacepretan di ku cai hujan. Nah, aku mah maneh be moal sieun Ben. Moal, tenang we, aya urang ieu. Barang keur kitu atuh kuring ge tuluy we arasup kajero imah. Nya kulantaran hujanna teh gede di luar teh. Barang geus asup ka imah, kaayaan di imah ge pararowe, malah tak aya lilin-lilin acan, jangan penerangan. Geus tah daripada loba pemikiran ulah loba nu macem-macem pikiranana, sing tenang we. Oh Ben, urang baik diukeun kursi tadi dinya. Hanya sarua orang ge diuk capek ongkoh awak coba ayo. Cangkeng pegal deui. Sarua bae Ben urang mah bool komo nyeri. Geus engke ge cager. Nya nu antuk mah kuring ge jeung si Ipuy dari na kursi. Lila beki lila kulantaran kuring ge ngarasakeun awak teh carape pararagel atuhnya nu antuk nama kuring ge kalah kasararean di eta patempatan imah wa urang teh. Duaan kalah salare. Telila kuring sarege malah kuring ge kalilirkeun kulantaran loba reungit tapi kayan hujan mah memang geus raat. Aduh bareungit kieu. Barang lieur kitu atunya naha kuring bet kareuwaskeun kulantaran kuring ngadenge di saluareun imah wa kuring teh ngadenge suara musik nyaeta musik tradisional. Malah kuring ge tuluy we ngahudangkeun nu jadi babaturan nyaeta si Ipuy. Puy, Ipuy. Naon Ben? Udang. Aduh, nah poe keneh can hurung. Acan teuing ieu mati lampu lila-lila teuing nya. Aduh, ai mah coba digulung reungit Ben dia aduh. Coba beuteung lapar deh aduh ongkoh. Nah mana bet lapar kapan tadi geus jajan. Oh, pirage eureun tadi jajan ngadondet jajan bandos sungkul 2 siki urang mulak bandos ge. Atuh sakitu ge lumayan jangan ganjel pan. Kemah mun saya wa urang mah dahar saseubeuna jeung lauk. Oh, bukan lauk gitu. Kapan boga balong. Oh, gitu. Dah, kadenge teh kumaneh. Naon? Eta aya suara musik. Ini jam sabaraha kan? Barang dileret teh si Ipuy jam teh geus nunjukkeun kana jam 1 peuting. Jam 1 Ben, piraku aya musik. Bener dengekeun gerak. Barang didengekeun memang bener eta teh lain sakudu dengan kuring hungkul, malah cek si Ipuy ge eta mah suara gamelan tradisional. Nya, ieu mah jiga jaipongan euy. Di mananya? Anu hajat gitu. Oh, piraku aya nu hajat kapan ayeuna mah keur usum copid. Teu meunang hajat mah teu meunang atuh. Daripada penasaran juga deket di dieu. Cuang keluar be cuang ilikan. Nah, ayo bae urang ge daripada di dieu urang keung di mah ieu. Aduh. Urang ge keung sor bae tapi urang mah positif thinking. Geus yuk keluar. Barang kitu kulantaran kuring ngerasa penasaran atunya nu antuk nama kuring teh keluar di imah wa kuring. Barang keluar ge kayaanana eta musik teh asa beki tarik. Malah
beki kadenge jelas. Waduh, ya motor kumaha. Keun we motor mah tunda di dieu, urang laleumpang weh, da jiga deket. Nya nu antuk nama kuring laleumpang, nu dimaksud arek nempo eta kesenian tradisional. Tuh, puy, tuh di ditu tuh. Itu mah jiga aya pendopo itu mah. Oh nya, anjir. Meni loba nu lalajona. Ya urang rada beda deket sugan baya uang maneh di ditu. Heuh benar, sugan aya di ditunya. Tapi anehna nah di ditu beturung listrik Wah, itu mah bukan genset atuh. Nu kitu mah. Oh gitu. Ya atuh. Tuh nu antuk nama kuring ge ngadeukeutan ka eta pagelaran teh nyaeta ami jelas sabari neangan uak kuring. Barang angsot geus deket memang bener anu lalajona teh lobaan, malah kukuring katempona eta nu lalajo teh ting caranteng parijeng jiga nu bener-bener menghayati eta kasanian. Barang nempo nu narina deket atunya naha kuring bet karewaskeun kulantaran eta nu nari teh bet beungeut teh mentak pikasieun sabelah jiga nu kaduruk sabelah deui barijeng kayaanana teh meni sepak ketihan atuh nempo samodel kitu mah kuring tuluy murengket malah bulu kuduke ting cara rangkat nya nu antuk nama kuring kasih ipuy ngageroan. Puy, kadegar puy. Naon den? Tempok kumana jauh itu tuh penarian tempok. Itu mah lain. Itu mah lain jelema ben jiga nama begig. Heueuh pugu. Barang kuring keur popolong-polong jeung si ipuy nya nu dimaksud tempo eta nu nari nya naha bet nu narina teh kalah nempo ka kuring barijeng kayaanana teh senyum anu mantak pikasieun atuh nu antuk mah kuring ngagoak dikitukeun mah. Aduh, ben itu mah begig ben. Heuh puy, begig. Barang geus ngagorowok kitu nya naha eta penonton teh beut ngalalieun ka kuring. Barang geus ngalieu ka kuring kitu eta penonton teh beut robah wujudna teh malah beki ka pikasarieun. Nu aya ge nu mantak pikagilaeun mun ngarah ditempo bae mah. Wah. Aduh. Beno, tungguan Ben. Hayu kuat, lompat puy. Eta mah penonton jeung nu narina ge bagi unggul. Ben, tungguan Ben. Aduh. Nya nu antuk nama kuring ge lompat ngaberketek sakalumpat lampet. Arang kuring ngarasa panik nempo kejadian samodel kitu mah. Barang kuring geus lompat kitu atunya naha eta penari teh bet ngudag barijeng kayaanana teh hiper barijeng seuri anu mantak pikasieun atuh kuring ge beki panik jeung beki reuwas. Aduh, tolong wah, aduh, itu jebri wah, tolong. Loba nu digabres ku kuring. Lantaran kuring lompat lampet malah kebonnya digembrat kuring saking kusieuna kuring nya nu dimaksud kuring lompat teh arek ai masih uah dak nyokot motor. Barang geus lompat kurang leuwih meureunana aya satengah jamna atuh kuring ge tepi ka eta masih uah nya dimaksud dak nyokot motor. Aduh, iya nah kejadian terjadi kieu alah. Aing mah si ipuy mana deh itu? Beno, tungguan Ben, tungguan. Oh itu ning si ipuy. Kuat puy. Ben, tungguan Ben.
Nah mana tinggalkan orang. Orang masoak bogosieun. Orang sarua tuh. Aduh jaba parerih ya suku aduh. Jaba nincak waduk deh ya. Naon? Nincak waduk. Paingan atuh meuni bau kieu Aduh maneh. di mana-mana ge waduk mah bau masing waduk artis ya anggar we bau. Sih, tapi pan eta tapi bauna nah bet bijina tina sungut maneh. Wah anjing. Eta mah lain bau waduk. Ruwet urang mah bau naga. Kulantaran ieu teu mangge barang hakan. Oh gitu. Barang kuring keur guntreng kitu atunya naha panto imah wa kuring teh bet ngejeblag muka barang ku kuring dileret. Anu ketempo ku kuring teh bet kuntilanak jeung pocong. Aduh, boy. Tempo itu Itu mah kunti itu mah kuat Ben. kuat hurungkeun motor kuat. Aduh, imot tengah ada hese deh dihurungkeun. Nya atuh nu antuk nama kuringin naik kana motor. Tuluy we kuring teh ninggalkeun eta patempatan. Malah kuring ge tepi ka ngebut moal motor. Sanajan dina jalan anu sakitu gorengna. Kuat Ben ya melemur wa mana melemur begig beureun deui jelema. Go mana begig. Orang eta apa nabet asa araraneh kieu. Tuh jalan raya tuh kuat segedung di kuat. Kasampak jalan raya ge geus katempuh. Nya nu atuh mah kuring ge kaluar eta padesaan eta ka jalan raya. Aduh Ben, akhirnya geus tepi oge ke jalan raya. Ada tapi bisa ngudak kene itu kunti yang bagi tukang jaipongan tadi. Itu Ben, tapi orang ngomong-ngomong lapar Ben. Ayo atuh orang jangan dahar. Ayo Ben, aduh. Sepanjang jalan kuring ge eta mipir-mipir jalan raya kulantaran nu dimaksud jangan dahar. Tapi ayeuna jam sabaraha? Jam 3 Ben. Aya nu buka gitu warteg apa nasi padang. Muat weh kieu mah barencen aya nu buka ieu Ben. Barang keur kitu katempo ku kuring aya tukang sorabi. Nya nu antuk mah kuringnya meuli sorabi. Woi, Naon? jang meuli sorabi we lah daripada orang kelaparan pan itu mah puguh tuh sorabi. Bener, lumayan we lah tambah seul teuing. Nah, jang meuli itu we. Barang kitu atuh kuringnya tepi eta tukang sorabi. Mang, aya kena sorabi teh? Aya jang. Waduh, Kunaon, Mang? Nabet juga lundutan. yang tunuh mang bege. Mang orang lapar panggilkeun atuh sorabi. Oh siap. Tas di marana ya teh meni babeladang kila ledok. Kieu Mang, maksudna mah kuring teh pan tujuanna mah ti Bandung. Oh di Bandung. Nya nu dimaksud kuring teh liburan nyaeta ka imah Uwa nu aya di Sidamukti. Berarti biar tas di lemur sida bukti. Huhun. Waduh ujang, untung we maneh selamat atuh. Ya kitu aya naon, Mang? Kapanan dirinya teh geus eueuh penghunian jang. Penghunian. Tapi kuring tadi loba jelema di ditu. Malah aya pagelaran jaipongan. Ngan barang kuku orang di tempat-tempat teh eta teh becurig hungkul. Nya justru eta tempat eta teh sangat ujang, angker. Malah ayeuna mah penduduk lagi geus areueuh marindah. Nya eta riwayatna kumaha, Mang? Sugan apal? Ya, atuh apal mang mah riwayat eta mah. Waduh, gitu Mang. Tapi ngomong-ngomong mah geus murag sabaraha hiji eta sorabi. Orang kakak udah 3. Anjir, ai maneh nabet geus murag cecelebekan bae. Waduh orang lapar.
Jadi kieu jang riwayatna eta teh lemur teh. Kumaha? Eta teh di tahun 2006 pendudukna eueuh teh marindah malah dianjurkeun pindah ku pemerintah setempat. Nya terus Kulantaran eta teh pandidinya teh tanahna teh sering goyang jang. Jadi sering ngalaman longsor, mantak lamun aya gempa bumi boh gempa naon teh didinya mah mantak bahaya. Nya ku pemerintah setempat teh dianjurkeun titah parindah. alah gitu mang. Gitu kejadian nama. Malah didinya teh saking ku kitu teh ayeuna ge penduduk teh geus teu waranieun ieu kadinya jaba katurug-turug kapan baheula aya kejadian jang. Kejadian naon? Baheula mah eta teh terkenal desa anu penuh budaya. Penuh budaya kumaha? Jadi kieu jang didinya teh segala musik atau kesenian budaya tradisional didinya mah aya. Malah mah anu disebut cenah jaipongan itu iya teh didinya mah aya gitu. Ngan baheula teh aya kejadianana teh kieu. Jadi aya 2 penari didinya teh. Heeh. Tah aya didinya teh 2 penari teh teh geulis jang. Malah loba lalaki ge nu katarik ka taji ka pati-pati ka pentang asmara eta ku eta kagelisan 2 awewe. Nya barang kitu lalaki ge loba nu harayangeun. Ngan dilalahna eta 2 awewe teh bet bogohna teh ka nan ka saurang lalaki aya hiji pemuda. Nya eta ge budak mora kasep ngalempereng koneng. Bogoheun eta 2 penari teh ka eta lalaki. Nya terus kumaha kadituna? Barang geus kitu kulantaran lalaki eta ge anger boga pamilih. Nya eta milihna teh kanu ngaranna si Komariah. Oh, Komariah. Terus? Nah, aing geus kitu anu hiji deui nu aranna si Siti teh ambek nempuh kayaan si Komariah jeung eta lalaki bobogohan teh kulantaran manehna ge boga rasa cemburu da bogoheun. Nya digancang carita nama si Komariah jeung lalaki eta teh ngadon galatrik di eta pandopo kulantaran pas keur eta teh kayaan di pandopona teh keur sararepi keur eueuh jalema atuh kalah galatrik si Komariah teh jeung lalaki eta. Kayak ai gatik teh naon? Moal cuma nya maneh teh nyaho gatrik. Ai gatrik teh lamun cek bahasa ayeuna mah wik-wik ujang. Oh, wik. Terus kumaha ki? Sebuat wik-wik itu keur enak-enakan. Ada kanyahoan ku Siti atuh dibejakeun ka warga setempat. Nya nu antukna mah barang geus kabejakeun kitu warga setempat ge ambil tindakan. Kulantaran warga ge ngarasa si Komariah teh geus nyieun coreng aran lembur. Oh, terus kumaha ki geus kituna? Barang geus kitu si Komariah teh dipahi nyariksa ku warga jang malah tepi ka paehna. Ai lalakina mah kaburu lumpat. Kulantaran arek nyaho rek disiksa kitu lumpat lalakina mah teu beunang jang. Ai si Komariah mah nya paeh we tuluina mah. Waktu barang geus kitu teh nyaho paeh kitu atuh si Komariah ge sanggeusna diparaehan ku warga teh malah ayeuna mah kabejakeunana arwahna ge teu tenang kulantaran paehna carana kitu. Oh, Loba penduduk desa ge anu dibaragigan teh nu dijunjurigan eta ku si Komariah. ari si Siti kumaha? Ari si Siti mah kulantaran ngarasakeun nyanyerian bari jeung lalaki nu di pika bogohna kalah kitu nya nu andukna mah si Siti mah kalah ngagantung karep we da kebon gedang. Netangka gedang. Di kebon gedang tapi manehna mah ngagantung dirina na tangga gedang na bener. Oh, nah bet bisa. Ya teuing ai masalah kitu na da kulantaran ieu skenario na kudu kieu. Oh, bener. Paingan atuh kita di anu nyingsinan kuring teh nu budak-budak teh malah make baju karembong kabaya sagala. Itu da bisa jadi si Komariah da teh nu gendayangan jang. Oh, heeh. Tah kitu caritana teh.
barang geus ngadenge caritaan si Aki tukang sorabi gitu atunya nu antuk nama kuring ge tuluy we ngahudangkeun jadi babaturan lantaran barang kuring dilaret teh nu jadi babaturan kuring teh sabari nundutan malah sare. Puy, Waduh, naon euy? sugan urang mana teh nyaring tadi ngahep-hep we. Urang tunduh atuh, aduh. Kumaha marek sorabi teh geus? Wah, geus ti loba urang seubeuh. Sugan urang teh mana teh ngadengekeun. Wah, atuh dah percuma masih ngadengekeun ge moal tepi kana otak urang mah euy. Aduh, jabab di barangan tunduh deui ongkoh. Oh, namun kitu mah geus we lah, da geus puguh kitu riwayatna. Atuh kumaha atuh? Ka imah wa maneh kumaha? Salang tulus isukana we deui. Ayeuna mah balik we lah ka lembur ka Bandung. Ya, ayo atuh. Barang geus udang menjadi babaturan atau kuringnya nya tuluy we ka Bandung. Nya eta nu dimaksud balik ka imah. Ki, nuhun lah informasinya nya. Iya Jang, sami-sami. Abi enek mulang heula ka Bandung Ki. Oh, hati-hati di jalan Jang, hati-hati. Nya nuhun Ki, mangga. Oh Jang. Ben sorabi teh geus dibayar. Geus atuh tadi pan ku urang. Bebandung sareng bebandung salira awit teh pangajulabuan sorga gede anu bermega paremos tepaya lepat saeuti diri abdi jalan se di dieu aya pesta datang teu diondang balik teu dianter langkung jalan se di dieu aya pesta datang teu diondang balik teu dianter